Barah Resti aya kacang 2 lemar dina kulkas teh asanya cenah cek sia teh atuh urang pencok yuk asa lapar ieu teh lohor-lohor teh nya hayu atuh heueuh benernya sigana seger teh teh kacang lamun dipencok hayu cenah urang keuretan tah tuluy we ku sia teh dikeuretan nya si kacang teh da pamer kacangna oge nya bari sesa kamari eta teh kur aya 2 lemar-lemarna deui tah tuluy we ngarenos bumbu teu aneh-aneh bumbuna mah eta we cengek sapotong kikur sapotong biasa we uyah pecin diaseman we make gula beureum saeutik tuluy we direnos ku sia teh beres ayeuna bubuk si samarana tuluy we diasupkeun si kacang panjangna direnos renos we tong nepikeun kalemes kitu we supaya meh aya capekeun keneh tah deui si kacang teh mani ngeunah eta mah aya sari amis-amisan kitu nya ari ngaran-ngaran pamere sok ngeunah bari saeutik bari ngeunah hayang deui teu poho bestinya si pencok teh bari dibaturan ku goreng asin ngeunah pokona mah. Kok umi nak